Tutorial ngebongkar throttle body Honda PCX 160 versi Mang Idan, tapi disclaimer, tidak ada urutan pasti baraya ieu mah sesuai dengan kebiasaan para mekaniknya. Tah dinu video mah berarti kebiasaan Mang Idan mah seperti ini nya. Kunci yang harus disiapkan adalah obeng plusnya, teras kunci ring pas 12 sareng kunci sok 10 atanapi kunci T10. Tah Mang Idan mah biasana muka heula baut tutup kabel gas ngangge obeng plus teras ngalogoran baut pamageh karet saringan udara anu kanu throttle body. Tah langkah selanjutnya buka kleman selang bensin teras buka baut injektor anu 2 siki ngangge kunci 10 seperti itunya baraya. Terus dicabut soket ISC, teras dicabut soket injektor, kantun dipencet ditarik kungkulnya cara nyabut soket nama. Teras disingsalkeun heula nya, selapkeun heula ka pengker si injektorna margi supados laluasa engke bobongkar muka baut throttle body na. Tah supados langkung lega bubukana, takan ieu aya kleman kabel body barayanya. Tah kabel body na disingsalkeun heula ka payun sakedik, maksudna supados gampil engke muka baut 10 pamageh throttle body. Tah sekantenan buka oge soket ISC nah atanapi sanes ISC eta mah sensor TPS paintennya dibuka. Tah tos kitu mah tos lalega kantun dibuka wae di logoran baut pamageh throttle body ngangge kunci 10 sok atanapi kunci 10T seperti itunya baraya. Tah langkung saya mah satu acan bobongkar teh nyiapkeun keresek heula, bade keresek, bade elap, bade plastik bebas. Tangke fungsina ku Mang Idan di pasihan terangnya di video. Tah langkah selanjutnya urang buka wae kabel gasna nya aya 2 ya teh kabel gas teh di PCX mah. Hiji penarik fungsina teh kabel gas teh nu hiji pembalik kitunya supados henteu aya ngagerung atanapi kabur gas kitunya fungsina 2 kabel teh. Tos kitu makan tun cabut we baraya tuh katinggalnya upami teu dibongkar kieu pasti kokotor unggul. Tah keresek teh ieu fungsina baraya kangge nyocokan liang naon ieu teh namina teh inlet kitunya supados naon supados henteu aya tai cak-cak murag teras lebet kanu klep, henteu aya korong mekanik ngacleng kadinya kitu maksud namanya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.